Di kawitan, Pak? Nah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Palawargi sadayana ihwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya kata anu patut ku urang selain puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran kudroh sareng irodahna urang sadayana masih dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan, tangtos nikmat anu paling utama pikeun urang mah salaku umat muslim nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam. Da tangtos ku nikmat eta teh urang sadayana tiasa dikempelkeun di ieu tempat. Jalaran urang teu gaduh kaimanan jeung kaislaman mah yakin panginten urang teh pasti nguping kana kahadean teh hare-hare we kitu nya. Teu wilah eta panginten nikmat sehat oge tangtos. Oge tangtos nikmat sempat sakumaha urang sadayana seueur kasibukan nya. Seueur kasibukan. Tapi di mana Allah maparin kesempatan pikeun urang sadayana, komo deui urang sadayana dipaparin kasehatan, nya panginten teu aya alasan pikeun urang mah. Datang tos kawajiban urang sadayana sebagai hamba Allah anu mangrupikeun pikeun milari ilmu teh teu aya watesna. Tikawit urang sadayana dilahirkeun dugikeun ka urang sadayana ngantunkeun, berarti salami urang sadayana hirup jag-jag panginten sehat, maka kawajiban milari ilmu teh tangtos ieu teh kawajiban urang. Makana kan anu dilebetan teh lain patuangan hungkul nya sanes patuangan hungkul anu dilebetan, tapi otak urang ge kedah dilebetan nya salah sawiosna otak urang teh kedah dilebetan nutrisi nya eta ilmu. Sok sanaos panginten ari anu ngadugikeunna mada yakin seueur, yakin di dieu mah panginten saminggu ge sabaraha kali paminum tut ilmu teh nya. Tapi da panginten urang mah naon deui pangintennya komo deui anu nyaose mah teu aya salahna urang sadayana dina kesibukan siang anu berniaga, anu ngajar, teras anu tani, urang tiasa nyempetkeun kanggo milari ilmu, ieu teh mangrupikeun kacida amal soleh pikeun urang sadayana. Kan ari amal soleh teh Bu, Pak, ari namina amal soleh teh naon wae rupi pada melan anu ku urang dilakonan anu sesuai sareng syariat agama, boh mahdoh atanapi goir mahdoh gitu. Jadi sagala rupi pada melan anu berdasarkeun syariat agama Islam, boh mahdoh atanapi goir mahdoh atanapi wajib atanapi sunnah, tah eta teh tiasa janten amal soleh. Salah sahijina urang tadi ngalaksanakeun ibadah maghrib, ta eta teh mangrupikeun amal soleh anu disebat
amal soleh mahdoh. Atuh ayeuna urang nuju calik di tempat pikeun tolabul ilmi, tah ieu teh sami mangrupikeun amal soleh. Amal soleh anu goir mahdoh gitu. Jadi naon amal soleh teh? Sagala rupi amal perbuatan anu ku urang dilakonan anu berdasarkeun syariat agama. Nah, palawargi sadayana ihwatu iman, simkuring ngadeg di tempat teh panginten calik teh sanes bade matahan ngojai kamari. Da ditinggal-tinggal teh asa simkuring pangorana kitunya. Tapi da ilmu mak sadayana sami tos mundel. Pangin katawis Pak Haji aya di dieu. Rencangan simkuring Kang Rohman ti palihan Raja Polah pangintennya. Sami tapi panginten saling emutan mada hiji kawajiban urang. Komo deui urang tos sepuh mah gampil hilapna. Nya, kadang-kadang da urang oge pangintennya simkuring upami dicarioskeun mah saur ustad-ustad senior simkuring gitu nya. Karosan Ustad Parid, guru simkuring ulah ngaharepkeun ngaji teh paham ayeuna gitu. Ya, ulah ngaharepkeun ngaji teh paham ayeuna. Da bisa jadi urang teh ayeuna molohok we naon cenah nu dibahas teh. Tapi geus kaluar mah oh nya ieu nu dibahas teh. Kadang-kadang urang bade kulem keur ngahuleng oh nya leres tadi nu dibahas teh sapertos kieu sapertos kieu. Nah, palawargi sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tangtosna setiap manusia teh ngagaduhan kaleuwihan sarta ngagaduhan kakurangan. Ulah janten kaleuwihan eta jadi sombong pikeun urang sadayana, ulah janten kelemahan atanapi kakurangan eta ngajadikeun urang sadayana berputus asa. Da sadayana ge pasti aya kelebihan, aya kakurangan, termasuk tina diri urang. Simkuring tiasa ngadugikeun dina ieu kesempatan katawis kaluwihana panginten ku Bapak Ibu, tapi kan di sabada eta seueur kakurangan anu dimiliki ku simkuring. Nah, palawargi sadayana ternyata bahwa sifat-sifat anu ku urang sadayana dipigaduh teh eta teh tos aya atanapi tos digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Ya, sifat-sifat urang katawis urang geuning dina hal sifat karakter urang teh, tapi ku Allah digambarkeun dina karakter ieu teh anu kirang saena nu digambarkeun dina Al-Qur'an teh. Kunaon cenah Allah ngagambarkeun sifat karakter urang sadayana teh dina Al-Qur'an. Sangkan urang sadayana teh tiasa introspeksi diri kana kekurangan-kekurangan urang. Atanapi ngabantu urang sadayana tina sanes kanten sifat-sifat urang anu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an anu kekuranganana. Nya diantawisna urang sehingga janten jalmi anu dipika cinta ku Allah, dipika nyaah ku Allah, bahkan bisa jadi dipika cinta ku papada manusia. Ku nalika urang uninga kana sifat-sifat urang, ku urang diintrospeksi kana sifat eta. Nah, palawargi sadayana simkuring ngarangkum kurang lebih aya 15 sifat manusia anu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Tah sakabujeungna we panginten Bapak Ibu sadayana nya upami dugi ka Isa nu 15 eta kabujeng panginten alhamdulillah, upami henteu mangga urang pilari deui engke atanapi dina pertemuan anu salajengna. Nah, palawargi sadayana ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sifat-sifat anu digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an anu aya dina diri urang? Nu kahiji nyaeta ternyata urang teh ngagaduhan sifat lemah. Dina Al-Qur'an Allah ngajelaskeun surat An-Nisa ayat 6.
wa khuliqal insana dhaifa jeung diciptakeun urang teh aya dina kaayaan kondisi lemah. Nah saur Allah dina Quran surat An-Nisa ayat 28 punten ibu bapak sadayana, saur Allah hendak memberikan keringanan ka anjeun sadayana dan anjeun teh manusia diciptakeun dina kaayaan kondisi lemah. Tangtos bapak ibu sadayana upami tiasa memahami lemah di dieu teh lain berarti urang teh teu bisa nanaon gitu. Lain urang teh nya henteu teu aya daya jeung upaya sanes sapertos kitu. Nah, sajaba eta Allah teh maparin masihan sagala rupi pada melan ka urang eta teh ku Allah tos diringankeun sesuai dengan kemampuan urang. Matak sebetulna mah teu aya hiji pada melan, hiji ujian, hiji musibah anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana eta teh sulit teu aya. Sabab sadayana ge tos sesuai sareng kemampuan urang. Tetap makana ku Allah Subhanahu wa taala diringankeun perkara eta sehingga ku Allah urang teh dijuluki wa khuliqal insana dhaifa. Urang teh makhluk anu lemah, urang teh manusia diciptakeun dina kondisi lemah. Mohon bapak ibu sadayana nalika urang borojol ka bumi teh kan urang teh teu tiasa nanaon bunya. Nya kadang-kadang hoyong ceurik oge dikeleketek cenah nya ku si bapa. Nya diciwit bakatku teu tiasa nanaon eta teh Bu. Tah lemah dina ieu tangtos ulah ngajadikeun urang sadayana don dina ngalakukeun sagala hal. Tetapi jadikeun kelemahan urang sadayana teh pikeun introspeksi dina hal ngalakukeun kabaikan. Salah sawias contoh Bu, upami urang kalebet jalma lemah di dieu teh lain harti kena-kena urang lemah urang hayeuh we menta tulung ka batur. Ah da cek Allah ge urang teh diciptakeun teh lemah, hayeuh we menta tulung ka batur, da sanes kitu. Lemah anu dimaksud di dieu teh tangtos sajabada urang sadayana ngagaduhan sifat lemah ulah ngarasa minder urang. Lemah dina harti di dieu nyaeta tiasa oge urang teh makhluk sosial. Janten urang teh ngabutuhkeun batur, ngabutuhkeun tina sagala rupina kanggo menopang kehidupan urang, tapi lain hartos urang hayeuh terus ngabutuhkeun batur. Contoh wae hiji nu dituang ku urang sadayana sangu beas nasi kan meureun eta teh seueur prosesna Bu. Tikawit atulah tebih-tebih we eta panginten dituang bunya naon buras sarang naon eta Bu cimpring sik ibu da meureun upami ngadamel nyalira mah aduh rada repot pangitan ieu teh prosesna teh nya nu tinu ngala sampe dugikan meseka dugikeun ka marud dugikeun ka dicitak berarti ieu teh proses butuh Bu dina harti urang teh teu bisa nyiptakeun hiji hal ku urang sadayana tangtos urang peryogi bantosan anu sanes dina hal urang teh hirup sanes bergantung sosialisasina teh bergantung kana orang lain. Nah makana bapak ibu sadayana Allah ngabewarakeun ka urang dina Al-Qur'an yen urang teh ternyata ngagaduhan sifat anu lemah. Tapi kahade sakali deui ulah ngajadikeun kelemahan urang teh pikeun dibere wae ku batur, tapi justru urang kudu sabalikna tina hal introspeksi sifat lemah eta urang kudu kuat. Nah palawargi sadayana ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nguningakeun yen manusia teh ternyata ngagaduhan
sifat anu gampang terperdaya. Naon Bu anu terperdaya teh? Babari naon? Babari katipu, babari ka olo merenya. Nya. Tah, babari katipu. Gampang terperdaya Bu, urang teh ngagaduhan sifat anu gampil terperdaya. Ku Allah Subhanahu wa taala digambarkeun dina Quran surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Saur Allah, ya manusia, naha anjeun teh nya apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Jadi urang mah gampang katipu daya. Karaos ya yakin bapak-bapak ibu di dieu sadayana komo ieu mah kan ku Allah teh Bu, urang teh geus dipaparin sagala kanikmatan, tapi kunaon urang masih keneh terperdaya ku bisikan-bisikan setan, sangkan urang leuwih-leuwih pisan mentingkeun urusan dunia daripada urusan agama. Tah eta urang mah masih keneh loba tertipu daya, ulah tebih-tebih meureun bunya. Panginten nalika urang naon namina teh nuju ibu-ibu ningal aya sinetron meureun kitunya, nonton sinetron pan meureun tangtos parentah Allah teh eta teh wajib nalika nguping adzan teh. Tapi kan setan mah Bu teu leupas tina tipu daya setana. Maka urang sadayana teh ku Allah digambarkeun dina Al-Qur'an urang mah gampang tipu daya boh urusana seung akhirat atanapi urusana anu berkaitan jeung urusan dunia. Komo jeung urusan dunia mah urang mah babari ka olo gitu. Cek batur teh ulah ngalaksanakeun kitu. Naon sih ibadah ka Allah gitu. Naon sih hal-hal ngalakukeun kebaikan tungtungna urang ka. Nah eta urang teh berarti ngagaduhan sifat babari ka olo, tipu daya setan teh tangtos Bu leuwih jelas leuwih nyata. Nah palawargi sadayana ihwatu iman rahimakumullah, anu salajengna Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun sifat manusia teh dina Al-Qur'an yen manusia ngagaduhan sifat anu lalai. Naon lalai teh Bu? Lalai makalong Sundanya. Nah, urang teh ngagaduhan sifat lalai. Dina Al-Qur'an surat At-Takasur ayat 1. Alhaakumut takatsur. Nah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi urang mah lamun dibere kasenangan teh yakin pasti lalai ka Allah gitu. Nya berkaitan sareng bermegah-megahan ieu dina Al-Qur'an nguningakeun di antawisna bersenang-senang ku harta, bersenang-senang ku anak, kadang-kadang bersenang-senang ku istri, tah eta teh bisa ngalalaikeun urang ti Allah Subhanahu wa taala. Makana urang mah dijuluki ku Allah ge ngagaduhan sifat lalai. Lalai gitunya mun bahasana. Lalai. Karaos ku ibu nalika ibu ngagaduhan kesenangan anu luar biasa, ibu teh dipaparin harta anu berlebih, anak anu kasida seueurna, dugikeun ka mopohokeun ka Allah Subhanahu wa taala, dugikeun ka mopohokeun kana cenang kewe ngaji mah itu duit can dietang gitu. Ahang kewe cenang ngaos mah itu bati usaha can dihitung nusok usaha gitu. Ahang kewe cenah ngaos mah itu beas can dikalebetkeun ka bumi. Tah Bu, hal-hal semacam itu ku Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan, bersenang-senang telah melalaikeun urang sadayana. Jadi amat Bu, nalika Allah tos maparin kesenangan ka urang sadayana, nalika Allah tos maparin hal-hal anu matak
dipika cinta ku urang tina palebah harta, istri, perhiasan, bahkan anak, bahkan jabatan, ta eta teh ulah dugikeun ka ngalalaikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Da kabuktosan eta mah pernah ku urang dilakukeun. Yakin ya, nalika urang ngagaduhan jabatan bunya ulah dugikeun ka jabatan eta teh ngalalaikeun urang ka Allah, ulah dugikeun ka harta anu dipiboga ku urang teh ngalalaikeun Allah. Justru hal-hal eta teh kudu leuwih bisa ngadeukeutkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Padamelan boh bertani, jabatan, harta, istri, anak eta teh kan sakedah nama kudu leuwih ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, ulah dugikeun ka ngalalaikeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pangintennya urang mah da yakin urang makan gaduh ilmu tangtos nalika naon anu dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang teh urang kedah bener-bener tarapti dina ngagunakeunana. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Anu salajengna Allah oge ngagambarkeun dina Al-Qur'an yen urang teh ngagaduhan sifat atanapi manusia teh ngagaduhan sifat penakut. Naon Bu? Penakut berarti urang teh ngagaduhan sifat kasieun. Ya, aya Bu kasieun dina diri urang? Aya pasti. Kadang-kadang sieun ku eta, sieun ku ieu. Tah, sieun ku jurig Pak. Nah, palawargi sadayana Allah ngagambarkeun yen urang teh ngagaduhan sifat penakut. Dina Al-Qur'an Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Saur Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, teras kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Saur Allah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dina ayat ieu mah Bu, nu dimaksud penakut teh disajaba nu tadi disebatkeun urang ngagaduhan sifat kasieun ya, loba kasieun. Tah dina ieu mah Bu, nalika Allah maparin naon nabina teh cobaan-cobaan berkaitan sareng kelaparan, sareng naon deui tadi teh kekurangan harta, urang sok sieun. Sieun urang isuk teu tuang nanaon, sok aya bunya. Sieun urang isuk can manggih tuang. Geus dipikirkeun ti ayeuna urang mah. Nya, sieun urang teh isuk teh teu dalahar gitu nya. Aya sakitu bunya. Nya. Aduh kumaha cenah isuk can aya nanaon? Nya. Ieu tah eta teh urang mah tos dipikirkeun eta teh. Padahal eta teh mangrupikeun hak Allah Bu, lain hak urang. Jadi kadang-kadang urang mah berpikir teh sok melampaui batas dari batasan Allah. Nyaho urusan kaharep mah eta mah urusan Allah, lain urusan urang. Urusan urang mah ayeuna anu kudu dipidamel ku urang. Tina masalah rezeki sami Bu. Ya. Tina masalah rezeki sami anu janten rezeki urang teh nang mana? Ya. Anu janten rezeki urang teh ternyata naon anu dituang ku urang, naon anu dileueut ku urang, naon anu dipake ku urang, ayeuna ta eta rezeki urang teh. Ya, punten, ieu cai teh can tangtos ieu rezeki abi ya Bu. Ya. Bisa jadi Kang Rohman nyanak nyuhunkeun cenah kitu. Ya. Tiasa jadi ayeuna ibu ngagaduhan daging hayam di bumi dina kulkas. Ya. Ya, bisa jadi eta teh can janten milik urang sebab aya putra ibu buka kulkas aya daging langsung digoreng dituang gitu. Nah, bisa jadi naon deui Bu?
Jadi rizki anu milik urang mah eta nu dituang tadi Bu. Naon eta kecimpring dituang ku urang. Tah anu tos dugikeun ka genggerong urang sareng ka beuteung tah eta ka perut urang, tah eta teh rizki urang. Ieu acup nu dipake ku ibu ieu teh rizki ibu. Anu di bumi mah nu ngagarantong Bu cantang tuh eta teh. Nya. Salomari gitu cantang tos eta teh janten rizki urang da urang teu apal kan. Sadetik ti ayeuna urang teu apal kajadian naon anu bakal nimpa diri urang. Boa-boa pangintennya urang teh uih ti dieu teh aya kamusibahan nu di bumi janten sanes milik urang rezeki urang. Berarti urang ulah terlalu berlebihan teuing. Urang ulah terlalu berlebihan teuing nalika urang berhadapan sareng masa yang akan datang. Keun we masa yang datang mah eta mah urusan Allah. Tah makana saur Allah urang mah sok loba kasieun. Lain sieun ku jurig panya. Sieun ku atas dasar hawa nafsu urang keneh gitu. Nah, para wargi sadayana ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Allah nalika urang sadayana dibere kasedihan, kasusahan berkaitan ulah kasieun. Tapi hadapi ku urang sadayana eta teh ku Allah mangrupikeun kabar gembira anu bakal digentos ku hal-hal anu baik pikeun urang sadayana. Jadi buang rasa kasieun ayeuna mah Bu. Ulah nyebat engke kumaha nya. Ulah nyebat engke kumaha tapi sok we jalani ayeuna da. Tangtos lamun urang tos yakin sadayana milik Allah nya Bu. Urang tos yakin sadayana milik Allah, naon rupi anu janten milik urang pasti bakal ka milik urang gitu. Pasti bakal ka urangkeun. Maka tinggal yakin we rek leungit oge keun we da sanes milik urang eta mah nu Allah. Pasti ku Allah bakal diganti ku nu leuwih tibatan eta. Maka pijeun rasa kasieun ayeuna mah gitu. Dina hal nalika urang kenging ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, para wargi sadayana ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kana poin anu kalima ya. Allah ngagambarkeun dina Al-Qur'an yen manusia teh ngagaduhan sifat anu sok bersedih hati. Naon Bu bersedih hati teh? Oh nalangsa gitu nya. Leres. Saredih meureun Bu nya. Oh sok Bu. Oh sok Bu nya. Tah mu asa pangsedihna kitu nya. Nah, saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62. Saestuna jalma-jalma mukmin, jalma-jalma Yahudi, jalma-jalma Nasrani, jeung jalma-jalma Sobiin sing saha di antara maranehna bener-bener iman ka Allah sarta iman kana poe akhir teras beramal soleh ngalakukeun amal soleh maranehna pasti bakal kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala sarta maranehna moal gaduh kekhawatiran nya maranehna moal gaduh kekhawatiran sarta maranehna ge moal bersedih hati. Berarti tos kauning aku urang jalma anu mana anu sok nalangsa teh cenah cek ibu teh. Jalma anu saha, jalma anu mana anu sok bersedih hati teh. Nyaeta jalma nu teu gaduh iman. Jalma nu teu ngaimanan kana akhirat. Jalma anu teu ngalakukeun perbuatan amal soleh. Da ari jalma nu iman mah, jalma anu sok ngalakukeun amal kasolehan mah yakin moal bersedih hati, moal nalangsa sebab gaduh Allah. Yakin percayakeun ka Allah. Ieu mah urang dipasihan musibah, dipasihan ujian, asa pangsedihna. Ya, asa pangsedihna urang mah diberi ujian saeutik teh. Padahal aya nu leuwih sedih, aya nu leuwih ujianna tibatan urang. Tapi maranehna kuat kusabab manehna ngagaduhan iman ka Allah. Teu aya kakhawatiran pikeun jalma nu kitu mah Bu. Maka urang mah da yakin jalma iman ngalakukeun perbuatan soleh urang yakin kana akhirat asa piraku rek sesedihan wae mah gitu.
asa piraku rek hayeuh wae nalangsa mah kitu. Da yakin rezeki sagala rupina ge tos ditangtukeun keur urang mah ulah mikiran anu aneh-aneh gitu nya. Jadi we upami mikiran anu aneh-aneh mah ka urangna teh matak sedih. Ieu mah mikiran batur anu meser mas. Ibu mikiran batur anu gaduh kendaraan keun we da panginten lain milikna, lain rezekina gitu. Urang mah kan sedih oge, lain mikiran urang, mikiran batur. Kumaha batur kawas urang, lain urang kumaha kawas batur gitu. Nah, pala wargi sadayana ihwatu iman disebutkeun tadi yakin jalma anu ngagaduhan iman mah jalma anu percaya kana poe akhir, teras jalma anu sok ngalakukeun amal soleh eta teh mangrupikeun bekal pikeun di yaumil akhir, yakin hirupna moal nalangsa, moal bersedih hati, jeung moal aya kakhawatiran, lempeng we Bu, yakinkeun ka Allah, percayakeun ka Allah kahirupan urang. Sok pasti urang teh bakal kenging ka bagjaan. Da ari bagja makan urang ge ngeunah gitu. Bagja dunia, bagja agama, bagja akhirat gitu. Kan bagja teh aya 3 Bu. Nya, melenceng tina ieu. Aya bagja agama, aya bagja dunia, aya bagja agama, sareng aya bagja akhirat. Ari bagja dunia mah Bu, tah Ibu kendaraan nya motor, mobil, bunya sawah, tak eta teh mangrupikeun kabagjaan dunia. Emas bunya nu ngagarantung. Teras naon deui? Jabatan Bu, tak eta teh kabagjaan dunia. Tapi omat Bu, kabagjaan dunia mah moal salawasna. Bisa jadi kabagjaan eta ninggalkeun urang, bisa jadi urang anu ninggalkeun kabagjaan eta. Lamun kabagjaan ninggalkeun urang nalika urang keusaha keur majeng-majengna, ruku Allah teh dibalikeun, ninggalkeun eta kabagjaan ka urang. Bisa jadi urang anu ninggalkeun kabagjaan, usaha keur alus-alusna, urang teh dicabut nyawa ku Allah gitu. Berarti secara otomatis urang meninggalkan kabagjaan eta, maka bagja dunia mah ngan saukur ayana di dunia hungkul. Aya bagja agama, tak iya Bu bagja agama teh urang nuju ngariung ieu. Urang teh kudu bagja bisa ruang riung dina pangaosan teh. Ngan ari bagja agama mah engke sampeureun jaga di akhirat. Jadi urang ngaruang riung di dieu teh ieu teh sampeureun jaga di akhirat. Matakna urang kudu bangga, kudu yakin, kudu seneng urang bisa ruang riung pikeun milari ilmu anu mangrupikeun kabagjaan agama. Tanu katilu bagja akhirat. Ari bagja akhirat mah hasil tina kabagjaan agama gitu. Bagja agama anu ku urang dilakukeun ayeuna teh ieu teh Bu engke hasilna bakal aya di akhirat. Ari bagja di akhirat manaon kholidina fiha abada. Ari bagja di akhirat mah kekal salami lamina. Saha nu teu hoyong bunya? Urang hoyong kenging bagja dunia. Bagja agama hoyong komo deui kabagjaan akhirat. Nah, pala wargi sadayana euih deui ternyata panginten dina Al-Qur'an teh sifat-sifat Allah teh sifat-sifat manusia teh tos digambarkeun. Tentuna anu nembe disebatkeun teh hal-hal anu kirang saena, sangkan naon, sangkan urang tiasa introspeksi kana sifat-sifat eta. Nah, pala wargi sadayana saladengna sifat manusia anu digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nyaeta ternyata manusia teh ngagaduhan sifat tergesa-gesa. Naon Bu tergesa-gesa teh? Hurusuhan nya. Hurusuhan urang mah dina naon teh hayang pangheulana. Nah, Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Isra ayat 11 nguningakeun dan manusia itu berdoa pikeun ngalakukeun kejahatan sebagaimana ia berdoa oge pikeun ngalakukeun kebaikan. Mungkin pemahamanna Bu rada sesah. Jadi kadang-kadang urang mah nya dina manusia teh rurusuhan teh urang teh ngadoa. Upami urang aya dina ka musibahan geuning urang sok ngadoa.
Urang buru-buru we langsung ngadoa teh. Ya Allah, nya upami urang aya dina kirang sae ya, dina naon namina teh Bu? Dina kapailitan, dina kasusahan geuning urang sok ngadoa kieu, ya Allah lah susah-susah teuing hirup teh, geus we maotkeun abi kitu. Tah urang mah sok buru-buru ngadoa kitu teh ka Allah tergesa-gesa. Sakumaha urang ngadoa tentang kebaikan, ya Allah pasihan atuh abi rezeki sing seueur tak kitu. Jadi urang mah henteu ningal heula kitu, henteu berpikir heula kunaon urang sangsara teh, kunaon urang bagja teh kitu. Tah sifat manusia dia tah dina urusan akhirat panginten. Dina urusan dunia sami urang masuk hayang paheula-heula gitu. Komo dina ieu mah bunya. Dina Bandung tah laras. Eta masuk hayang pangpayuna bunya. Curiga kenging si Pak Haji mah nya. Ya sok hayang tergesa-gesa, padahal kan orang tos uninga ari tergesa-gesa teh supingna ti setan gitu. Tah ulah dugikeun ka kitu Bu, nalika urang sadayana aya dina kasusahan, urang geuwat-geuwat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cenah geuning kieu-kieu teuing hirup urang teh, usaha urang teh kieu-kieu teuing, geus upami kieu malah cenah kitu tadi kan disebatkeun nya. Jalan terakhir mah cabut we nyawa abdi gitu. Upami dina kebaikan sami, ya Allah nyuhunkeun kahadean kanggo kuring. Tak eta dina tergesa-gesana teh urang mah sebagai manusia dan eta yakin pasti dialami ku sadayana manusia. Yakin ku ibu pasti dialami, ku bapak-bapak oge pasti dialami. Tergesa-gesana ieu urang sadayana, sifat tergesa-gesana urang sadayana dina hal urusan akhirat atanapi urusan dunia. Nah, palawargi sadayana dilajeng upami ningal kana ieu nomor ka-7. Jadi Allah Subhanahu wa taala ge ngagambarkeun manusia teh dina Al-Qur'an ngagaduhan sifat membantah. Bu nya aya nu sok ngabantah. Jadi manusia teh dina Al-Qur'an digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat anu ngabantah. Saur Allah dina Quran surat Al-Anfal ayat ka-4 mohon ngeyel tanya ngabantah. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Saur Allah teh ayat ka-4 An-Nahl Bu ayat ka-4. Saur Allah, Dia Allah yang telah menciptakan engkau wahai manusia dari naon Bu? Dari air mani. Tapi tiba-tiba ieu manusia teh jadi pembantah anu nyata. Urang mah sifatna teh sok ngabantah. Jadi kieu Bu, urang teh diciptakeun ku Allah teh tina sarupaning tadi disebatkeun air mani. Bahkan dina keterangan lain mah dina tanah liat anu hideung punya. Kan aya dina keterangan. Tah diciptakeun ku Allah teh tina asa sederhana kitu. Terus dijadikeun urang salaku manusia. Diparentahkeun ku Allah pikeun ibadah ka Allah, tapi kunaon urang ngabantah ka Allah gitu. Ngalanggar kana parentah Allah kunaon. Sedangkan urang teh diciptakeun teh tina nu tadi disebatkeun. Bahkan upami wajar manalika kunaon iblis alim sujud ka urang, da nya urang mah diciptakeun ge leuwih buruk tibatan diciptakeun iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin gitu. Kuring mah diciptakeun tina sono, sedangkan ente maca diciptakeun tina taneuh kelahaanan kudu sujud mah kitu meureun bahasana teh. Tah sedangkan urang ngabantahna leuwih-leuwih tibatan iblis ka Allah teh. Parentah Allah ku urang loba nu ditinggalkeun, larangan Allah loba nu dilaksanakeun ku urang sadayana. Nah, palawargi sadayana dugi tebuh sabaraha Bapak ieu? 15 menit deh, mangga tubuh. Mangga dilajeng panginten Bapak Ibu sadayana. Nah, anu salajengna dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nguningakeun yen manusia teh ngagaduhan sifat anu sok berlebih-lebihan. Naon Bu nu sok berlebihan teh? Leuleuwieun, israf. Tah oper punya
Yakin berarti ibu tos uninga gitu. Ya dina Al-Qur'an surat Yunus ayat 12 di mana Allah meningakeun jeung apabila manusia ditimpa bahaya nya maka ieu manusia teh ngadoa ka Allah, ya Allah nya sing dileungitkeun ieu bahaya teh bari ngadoana teh sambil berbaring, sambil duduk, sambil ceurik, sangkan dileungitkeun ieu bahaya teh. Tah, ketika Allah sudah ngaleungitkeun bahaya ieu kitu nya. Jeung Allah teh geus ngaleungitkeun bahaya ieu, maranehna teh kembali kana jalan anu sesat. Nya, hare-hare kembali kana jalan sesat seolah-olah teu pernah berdoa seperti doa anu tadi dipanjatkeun teh. Nah, begitulah orang-orang anu melampaui batas teh Bu. Kauninga bunya, jadi nalika urang sadayana nuju aya dina kamusibahan nya, nuju dina aya cobian, urang sok ngadoa ka Allah geuning, bari ceuri nya, bari sujud, ya Allah nya, lepaskeun ieu kasusah teh ka kuring. Lepaskeun ieu teh kasusah teh ka kuring. Nu usaha nuju lepaskeun ieu teh nya ti kuring teh kitunya. Tah ku Allah teh diijabah doa teh. Tapi saprakna diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, manehna kembali deui kana jalan ke sesatan. Manehna poho nalika manehna ngadoa ka Allah, pas pertama bari ceuri, bari gulang-guling, sangkan dilepaskeun tina kasusahan ieu. Tah eta teh jalma atanapi manusia anu ngagaduhan sifat ngaleulihi batas. Tak yakin ieu pernah kaalaman Bu ku sadayana oge. Dan memang ieu teh sifat manusia anu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Nah, palawargi sadayana ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang dugikeun ka 10 berarti kantun 2 deui. Ternyata Allah oge ngagambarkeun manusia teh dina Al-Qur'an yen manusia teh ngagaduhan sifat pelupa. Sok pohoan nya. Da emang eta mah sifat manusia punya. Komodo ieu tos sepuh mah. Nah, dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zumar ayat ke-8. Saur Allah jeung apabila ieu berkaitan sareng nomor nu tadi Bu berlebih-lebihan. Saur Allah apabila manusia ditimpa kemadorotan ya, dina surat Az-Zumar ayat ke-8 nalika saur Allah apabila manusia ditimpa kemadorotan maka dia memohon pertolongan ke Allah Bu. Terus kembali ke Allah teh deketnya ke Allah teh. Kemudian Allah mere kanikmatan ka ieu jalma. Tapi nalika maranehna nalika nikmatna ka Allah, tapi nalika maranehna tos kenging kesenangan, maranehna hilap deui, poho deui kana kanikmatan nu ku Allah dipasihkeun. Tah, yakin Bu nya. Berarti manusia teh seueur ka hilap. Ieu teh kana kanikmatan Allah Bu. Komo deui jeung papada manusia api-api poho gitu. Yakin ieu jeung Allah ge tos dipopohokeun kanikmatan. Nalika urang teh nuju aya dina kamadorotan, urang ngadoa ka Allah sangkan dileungitkeun kamadorotana, terus ku Allah teh dipaparin kanikmatana anu sakitu ageungna, tapi manehna teh menganggap bahwa ieu teh kanikmatan teh lain ti Allah, bahkan mopohokeun kanikmatan anu aya ti Allah, anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu sifat manusia mah Bu, anu disebutkeun kufur nikmat gitu. Seueur eta teh Bu, henteu narim cenah da ieu mah kenging hasil usaha nyalira. Nya kan eta teh wasilahna mapanginten aya di Allah. Urang ngadoa gitu. Eta teh jeung Allah urang mopohokeun komo deui jeung papada manusia. Komo deui jeung anu loba hutang nya. Kadang orang sok poho gitu. Poho sorangan apa mopohokeun. Nah eta sifat manusia punya. Berarti orang teh ngagaduhan sifat anu pelupa. Nu terakhir Bapak Ibu sadayana Allah ngagambarkeun
dina Al-Qur'an yen manusia teh ngagaduhan sifat anu sok berkeluh kesah. Naon Bu berkeluh kesah teh? Luh lah nya berkeluh kesah teh. Lah gitu. Ya, ieu dina Quran surat Al-Ma'arij Bu. Wa idza massahu syarru jazua. Saur Allah, apabila ditimpa kesusahan maka ia berkeluh kesah. Asa pangsusahna urang teh dibere kasusahan teh. Padahal mah aya nu leuwih susah tibatan urang gitu. Dibere kasusah saeutik lah. Aduh, ieu nya sagala we disebutkeun gitu. Da urang mah kitu. Ya, leres Bu. Nah, makana teras dina Al-Qur'an surat Fusilat ayat 20 oge Allah meninggalkeun manusia tak henti-henti memohon kebaikan, tetapi nalika maranehna ditimpa malapetaka, ditimpa kasusahan, maka dia menjadi putus asa jeung putus harapan tuh. Ya, jadi manusia teh osok minta ka Allah mah gitu, nyuhunkeun ka Allah teh, tapi nalika ku Allah dibere ujian, dibere kasusah, dibere malapetaka, jadi putus asa, putus harapan. Nu tadi disebutkeun teh nya ngadoa ka Allah, nya nu tidak baik-baik hungkul. Dina Al-Qur'an oge surat Al-Isra ayat 83 ya. Allah Subhanahu wa taala ngingatkeun, jeung apabila kami diberikan kesenangan kepada manusia, maka niscaya bakal berpalinglah dia. Nah urang mah kitu, nalika dipaparin kesenangan ku Allah kadang mopohokeun, tapi nalika anjeunna membelakangi, nalika anjeunna ditimpa kasusahan, maka pasti maranehna bakal berputus asa tina rahmat Allah. Artinya berkeluh kesah kana malapetaka atanapi ujian tah Bu ieu sifat-sifat manusia anu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an 10 cekap nya seueur salasa Bu tiasa jadi 15 tiasa jadi 22 aya nu ngagambarkeun ge tapi ku 10 ieu ternyata leres Bu naon anu diraos ku ibu dirasakeun ku ibu anu dilakonan ku ibu tina sifat-sifat urang teh berarti ieu teh bener sifat teh tos digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Tah makana digambarkeun ku Allah teh sangkan urang tiasa introspeksi. Sangkan tiasa urang introspeksi muhasabah diri ulah urang teh seperti kitu. Panginten ari Islam ada agama sempurnanya, maka Islam masihan solusina. Sangkan urang teh dijauhkeun tina sifat-sifat sapertos kitu. Nah, palawargi sadayana saalit panginten solusi tina sifat-sifat anu digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an anu kirang saena, maka solusi pertama Islam masihan ka urang sadayana sangkan urang tetap berpegang teguh kana agama Allah sareng petunjuk-petunjuk ti Allah. Ta urang tetap berpegang teguh kana agama Allah, ulah ngalepaskeun agama Allah. Solusi anu kadua saur agama Islam, maka urang kudu tetep aya dina kataatan ka Allah. Kade ulah leupas dina kataatan ka Allah. Rek di mana wae ayana, rek situasina kumaha wae. Rek aya dina kasenang, rek kasusah, rek di Ciamis, rek di Bandung, tetep nya kataatan ka Allah mah kudu. Teras solusi anu katiga jaga keimanan kita ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika nya iman urang teh kudu dijaga sangkan urang ngajauhkeun tina sifat eta. Nu terakhir panginten solusi anu dipasikeun ku agama Islam nya eta urang kedah berjamaah. Jadi manusia mah lemah lamun nyalira teh Bu, tapi nalika urang sadayana berjamaah maka urang bakal kuat saling menasehati dina kebenaran, saling menasehati dina kasabaran. Sakitu panginten Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan naon anu nembe digikeun tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana, tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa patepang deui
panginten dikempelkeun di ieu masjid tangtosna dikempelkeun deui ke di yaumul akhir di surgana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.